channel Augok dongeng. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun haja dongeng nu katunda dina dinten kamari cecerna jayatana Simeor dina dinten ayeuna teh insyaallah neraskeun bagian anu ka kelas kedap minta anu ka sabaraha ke-15 nah minta nyamun. Mudah-mudahan karena ia cara dongeng sunat sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana di suklakna di seklubna di sami-sami minggat cinta termingkar resepkeun seni budaya Sunda tengah-tengah memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumandara ramang sadayana dina dinten ayeuna nuhun pisan pamidamang mah eta pisan anu diharepkeun siang sinarungina atuh kana nuju teu damang galingging panas diri surang didoakeun bae ku sadayana. Mudah-mudahan anu nuju teu damang sing engal-engal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para mitra kaum dangu sadayana hapunten anu kasuhun dina dinten kamari jejer Simeor teh mung sakedap pisan mitra-mitra mohon margi katarajang katarajang terraos kamari teh mitra-mitra mohon hapunten mitra langsung diatoskeun we kamari teh mitra-mitra mohon hapunten nya. Para mitra kaum dangu sadayana dina dinten kamari teh nalika nyaetana Simeor sareng kabogohna mitra-mitra mohon Widi anu jalan-jalan turun ningali tangtosna anu nuju atara pinyatanan anu nuju tabrakan mitra-mitra mohon. Kumaha strasna mangga urang di Bandungan we ku sadayana namun sateunya ngajengkeun teh tong hilap anu teu can subscribe mangga di-subscribe heula anu teu can like mangga di-like heula di-sharekeun ka media sosial bade ngaktifkeun super tagna mangga katuh aktifkeun super tagna supaya channel ieu tetep aya tur masihan hiburan-hiburan anu langkung sade kanggo mitra-mitra sadayana. Para mitra kaum dangu sadayana Kang Ahmad M alhamdulillah parantos hadir. Assalamualaikum waalaikumsalam Kang ngiringan mancor cenah mohon di Batu Jajar alhamdulillah nya Batu Jajar. Terus oke Asep Rohmat assalamualaikum waalaikumsalam salam baktos namun hadir mancoa siap alhamdulillah tur bisa Asep Rohmat ya mohon. Terus oke aya Kang Kian Hidayat mohon margasi manco alkok siap alhamdulillah turun bisa margasi salam baktos we kanggo ka wargi-wargi nu aya di margasihnya mohon. Audi Sumantri Sampurasun Aukok Rampe alhamdulillah turun bisa. Terus oke mamah bapak assalamualaikum waalaikumsalam Aukok ngiringan manco di cenah mun kuningan bari ngumpul cenah maranco we cenah Kang alhamdulillah turun bisa nya kuningan salam baktos ka wargi-wargi dari kuningan nya mohon. Audi Sumantri alhamdulillah tiasa manco di cenah mohon mugia sehat kanggo sadayana amin alhamdulillah turun bisa mitra-mitra nya mohon. Mangga mitra-mitra seperti yang kolong tiga waktu surang dilajengkan we kana dongeng Sunda mitra-mitra mohon Kang Ipirman sauge alhamdulillah hadir. Assalamualaikum waalaikumsalam Ciwidey hadir manco aukok impor Ciwidey. Didi Surya dingun ngiringan manco di aukok di Cipari Kuningan. Allah di Cipari Kuningan tebihnya Cipari Kuningan aduh salam baktos we kanggo ka wargi-wargi dari Cipari nya. Ka wargi-wargi anu aya di Ciawi Gebang oge alhamdulillah hatur nuhun pisan salam baktos oge ka sadayana mitra-mitra nya mohon di Lur Agung Kuningan salam baktos oge ka sadayana mitra-mitra nya mohon. Mangga mitra-mitra urang lajengkeun kana dongengna. Oh nya Ciwidey mah cerah cenah wih nah Ciwirah cerah macet yo Cianjur ayeuna cerah-cerah cedeung alhamdulillah nya Cianjur cerah-cerah cedeung. Mangga mitra-mitra wilujeng ngadangukeun wilujeng mancur dina hapeuna sabang-sabangan prung mitra kaum dangu sadayana. Sahan begalahkeun apa deui euy. Widi sareng Simeor gitu. Para mitra kaum dangu sadayana. Simeor dina waktu ayeuna jeung Widi nu tangtuna we anu laleumpang mitra-mitra anu mapai jalan di bawah batu kasebutkeunana santai nakaranan dori laun. Tegung sidila kadenge harita saralak. Kadenge sora nu labuh dina waktu ayeuna.